Ah, cuaca teh mendung. Mana beuting lapar. Barudak aduh. Oh, Hoi, naon maneh? Kamana barudak euy jarang rempling kieu. kalau mah nek teh liat sorangan di dia ge. Teuing teh tinggal mana barudak mah? Ada wahnya barudak. Ini orang ngopi ya. Ke warung. Beuh tapi can ngopi urang ge tisu. Geus lah na kopikeun lah. Metong bego. Lagi metong saromplak lah, geus kopi mah. Ayo. Selila tuh ngopi deh. Teh, yang kopi 2. Sarang rokok weh. Kita juga. Ah, siapa masuk ke sengaja ngopi. Pan urang teh can tahan. Lapar, sujil. Pan urang ge sarua, ai lapar mah lapar, saya teh tapi dah hayang ngopi atuh kumaha. Mendingan ngopi heula emang urang bego. Da ngaliwat oge piraku urang antiluan. Si Os eueuh. Si Odon eueuh. Sok karek ramenya urang ngarewat tiluan. Mau seteh rokona aya korekna eueuh kumaha teh. Sama anjir. Jam sakieu ngaropi yang tuh orang Sok ayo. geus lila marane ti dia Selila tuh ai maneh ka mana hungkul. dia mesti dinya urang ge tadi teh urang teh panggil jeung si Oos kita ngalah lauk Tah, kebeneran. nah, Orang tisuk can sarapan. Lapar ke beuteung ge euy. Masak atuh ya. Sok, arek mah. Kembali biasa mah di urang. tah ayeuna nama mending urang lauk ya si Oos tadi minta ka kulah itu karena teh cenah laukna Mau ke lauk anu kulah di mana sia teh? Kira-kirana aman teu? Nyar-nyar aing katempuhan ke kuno bogana. Ah, wargah teuing aing kudu katewa kuno bogana. tenang aman cek si Oos oge tama dijamin pokoknya nama ya nama kurang kayak we nya arek mah hah manek belum mal Aduh, lah, gaskeun. tapi urang balik geulak kayak banyak, urang nyokot biasa lah. cing loba Heeh, nyokot biasa ada kawan. Lain don aing ngomong-ngomong sahanu warek mau ka dituna deh kah? mana heula we duaan lah kayak urang nuturkeun tah ayeuna urang arek ngabejaan heula ka si Oos nya kumaha Oh, ayo ka kitu mah. nya Anjir, daripada aing mau lauk nih kah. Jongkeun. Mending urang nyokot beas juga lah ka imah. Ah, aing. Kala. Lain ngomong-ngomong kulah nanu mana teh ade kan urang di pauk laukna teh. Ih, aneh maneh mah. Maneh nu ngajak. Sugan teh maneh nyaho. Ieu mah. Kan sarua boy urang oge teh nyaho nu mana-manana. Si Odon oge teh nyebutkeun tempatna nu mana. Sok urang nonyokeun di ditu we. Oh, nya. Tapi urang nyaho. Anu emak-emak teh anu lokasna di ditu. Atau aing nyaho mah ngomong ka tadi sia teh. Ayo berangkatkeun. Wah, dia ke baru udah kurang kita mau ke laut lah. Heuh, di ka barudak kunaon? Di ka menang kitu nya. Lain mana apal tuh itu nah targetna yang mah. Aya urang bawa target nama. Aha, Aya angin bawa kayak gini nya. lah ayo teh. Aya itu. Oh, Itu urang jangan ka dia lain. anjir. Launan. Saya jelema. Kira. Ya haseup aku teh buru. Haseup saya jelema ya. Ayo jelema mah. Wah, boleh. Launan tuh launan panggang. Ayo mbak, gue rumpah jadi saya tadi itu noge. Bisa atuh anjing. Jangan pikir. Jangan pikir mana? Jangan dieu. Ya anjir teh mau useup sia kumaha? Unan we. Di kubar. Kubar. Nah, lawan. Si jelema. Tan kita kulana ieu tah. Ayo lawan wis teh. Wah, lagu. Lawan.
lain bos ya anjir kumaha deh ka power benang. Nya eta deh kok ge power pugu galak pantin bogana bingung teh kitu kumahanya. Terus sama wawanianan atuh ngajak ka dieu mau ke lauk mah ih aing mah serem. Udah daripada kumaha deui atuh. Ini. Panset teh boy, cek datang oge mama eta mah barbar. Teh kamu ngagebuk teh nyaan anjir main habak wae. Kumaha urang lamun dibabetan dinya ku batu. Rek kumaha bocok sira urang. Udah daripada kumaha lauk. Bodak ajakan masak. Geus we nama ngawanikeun maneh. Ya urang gasikeun we urang eta. Tah. Suarana sih. Anjir, ayo geus ka nyawan ayo. Ayo. Ayo kita. Astagfirullahaladzim. Ari maneh geus dimarana maneh teh. Asuk-asukan gitu. Luas aing. Pantitasi os teh urang teh tita mau ke lauk teh ya. Namanya reka mana tuh? Urang ge sarua kita sios. Tah neangan maneh. Maneh meunang can cenah laukna. Boro encan. Pugu. Ngasarariun bagoy teman bogana barbar teh mau manuk galak nu ngeceblek wae. Mah jeung maneh yeuh tiluan ngalana urang turunan kulana urang kuber. Atuh hayu. Teh mau bisa kabur hujan ah. Ayo. Ayo tuh, boy. Lain ke man pulangna. Ayus teh, tah. Tah. Di apal ieu mah. Anu bogana ge si barbar teh galak euy. Bae lah daripada urang teu masak cenah mending kita uber we teh. Ayo. Bener manehnya. Urang bae. Ayo. Ulah saya pulang teh. Man heula mau tirap ah. Pernah naon sih ha? Kita yang dirinya. Gila, barudak di kemarana. Antur nggak buru-buru tadi. Mungkin kayaknya can daratang keneh nih kan. Bisa ka tewak lurus ya teh. Bogana udah bagoy. Apa. Di sana itu capek. Nya aing ge naon? Galak. Nyaho da don urang mah sugan teh moal kieu. Nya bagoy. Pantesan kata lah barbar ini eta teh. Aduh edan. Bener-bener sadis. Eta deh kah. Sapunyere ajaib bagoy. Nampo teh disiksa kabeh jelema ku sapu eta. Aduh hai mah. Geus ayeuna urang ka mana tuh? Balik geura dicarekan ku si Oos urang ayeuna teu bebenangan lauk. Balik lawe aya nama tiris ayo. Heulah ganti baju bagoy berhasil kieu. Aduh panggai aduh. Udah teh dia latih kieu mau lauk teh. Mana lapar nih tadi kan. Sarare kitu di kabodak mah ieu. Piraku biasa ku dijual deh kayaknya. Namanya selot bae gitu. Mah. Kumaha euy? Udah lagi. Senang lagi ketinggalan di jadi tuh. Aduh urang oge. Aduh, sama mana ketinggalan ya? Heeh. Aduh. Makasih ya. Iya. Tiris. Harus siapa mesti marana. Gila tuh ieu. Kalau apa pasukan deui. Lakeun sia teh. Barenang teh lah. Boro-boro meunang anjing. Ngadon di kebugan ku sapo nyere. Beunang katewa kabehan. Aing laluncat kana kula. Bener barbar nina anjir. Teu salah disebut mah barbar teh salah. Edan.
bariru tuh tong aing tempo. Kebugan ke sapu nyere. Lu bener mana teh teh? Terus eta mana teh kuna naon? Boro-boro tekuna naon. Kadon diamuk jadi tuh oge. Tas ieu jadi korban dikebotan ku sapu nyere. Coba singal tinggalun di ditu. Ada gitu berarti masaknya mau jadi kurang semua beas deh kak. Emang mau ke di kelas saha ya teh? Eta teh mau anu mama teh geuning. Mama galak, barbar anjir kesalah cek batur eta nini. Patu maneh. Pantesan disebut mama barbar teh nyaho sia sampuna anjir. Sapu saktina dijelepretan kana tong aing ngebugan. Kepahan nama. Tah, aya nama bagian maneheun. Oh no. Urang keluar yang saripu. Oh sia anu urang tewak aya Tawak. Oh, ayo. Ya. Ayo. Udah. Budak. Oh guys, Inilah dia curug yang sangat tinggi, curug lodong. jauh dari pemukiman warga ya di sini. Daerah mana, Be? Daerah Lengkong. Lewati lembah, naik bukit, turun gunung, lewati kali, ketemulah. Ini curug mini. Jauh lah kemana? Oh, mana jauh. Jauh di Lembur.